dari naros dimana carana membangun imajinasi mengakali siswa. Ibu bapak tadi teh cek kuring imajinasi teh gampang. Kurang menang ilham siga pawahyu DM gitu ya, gampang. Tapi lebih cuma perlu dilatih. Jadi unggal jelema boga daya imajinasi anu sarua. Tapi lamun dilatih bisa jadi naon teh imajinasi teh blueprint. Beneran sim kuring mah tikeur mahasiswa sok ngaran. Jadi ngalatih imajinasi teh di bawah. Lamun teh amat tadi bre aqua teh ukur aqua. Mereka dijieun karangan bisa jadi naon. Nah, problemna lantaran kurang teu dilatih, kalau budak kurang gitu nya. Barang bre carpon bingung. Rek dikumahakeun ieu. Kahapi lantaran cara dilatih berimajinasi. Ari imajinasi teh Bapak di batur mah digedekeun. Di batur. Albert Einstein anu boga teori relativitas fungsi nyarios imagination is more important than knowledge. Ya, imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Da meureun anu manggihan kapal terbang teh imajinasi nanti ningali manuk dipikiran ketika jadi kapal. Ibu bapak lamun botol ibu 14 liur sih nggak dicek botol teh obat dulu dipikiran botol biasa mah bodas orang zirnya botol hijau sesuai kesimpulan mau menang orang Karawang lomba di RTB naon wae oge pasti menang teh urang Garut, urang Tasik, urang Bandung memang problem Pak tadi teh basahna urang Karawang apa beda nansanya dari teh dewan juri oge mere omber teh mere toleransi carikna urang Karawang rek make bahasa Karawang baik ngan urang teh bahasa-bahasa anu tadi teh Indonesia mantap da anu rek ngabedakeun ieu calpon alus ieu calpon goreng mah lain soal bahasa saja tapi tadi teh bagaimana cara kita melatih imajinasi. Terang teh ibu bapak anu kamari juara calpon di Kabupaten Sumedang. Budak teh leutik budak SMP. Judulna teh sobat kita naonnya ingat deui yang aya di buku kemah calpon. Calpon kumaha? Sobat. Aya dua budak di sakola sosobatan ngan gitu sobatan kadang-kadang lamun heureuy sok kaleuwih di mangsa huluy parasea sobat tadi nyoba teh parasea panyawan ku guru BK di papatan ieu sobat ulah parasea sok sasalaman pacantel terus nah kalau di BK maneh sih jadi we urang dipanggil maneh pasea deui nepi ka gareu tamat ku sabab nyaritakeun pasea tapi kecap goblok kan gua dina tapi ku dewan juri dimenangkeun jadi juara ka ieu naon sabab nu sejen mah tadi teh ulin ka balong ini ka mana eta budak nyaritakeun pasea ti mimiti nepi ka akhir pasea anu ku diserang dipanggil ku guru BK aku nanti kan itu banyak. Oh, jadi perdebatan tak aya kecap muka lalasan dina menang teu piraku pasea make kecap. Iya, saat dinyabok salina. Panteunna. Pasea banyak itu keluar ke kecap. Tapi eta budak disakitu itu luar biasa. Keukuran budak SMP. Yang menang udah juara ini. Kalau resan hari pembimbingan teh ibu cucu geuningan di Sumedang ketua MGM. Cucu ngalatih itu ka budak eta
Untuk pak itu mau budak nawe, di sini guru nawe. Kecapan anak kawasan. Ah, di candak kakek macam pun juara-juara carbon dari candak kakek macam. Wis lainnya wae carbon aneh gitu. Tapi memang bukan bakatnya membantu imajinasi. Itu ibu bapak. Bapak. Ayo misalnya ibu bapak saja buah puisi yang bagus. Dapat baca yang penting gitu. Boleh namun digeserkan gitu ya. Kalau kita mau membuat sebuah cerita pendek yang bagus, minimal kita harus membaca 50 cerpen yang bagus. Ya baca cerpen oke yang bagus lain asal cerpen. Kan itu bisa. Kalau kita mau menulis novel yang bagus, minimal harus membaca 50 novel yang bagus. Ya, jadi itu ibu. Mudah-mudahan Korea maca kurang sareng murid-murid kurang jadi paham gitu. Naon disebut carpon. Terus paham kecapat dina carpon teh kumaha. Diajar bahasa teh anu kaalaman beusi kuring. Di antara dina seueur maca.